Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Uy, aduh, nang naon atuh ieu teh nya. Tembal juragan Boma bari gek diukina kursi tamu. Terus tanggah nempuan langit imah. Heuh da sieun runtuh. Ari si seblut teu bisa ngomong nanaon. Bari gempeur ngadinaikeun sora angin nu ngaguruhan daruan. Mehna ka kamar cai. Sot sarung ditunda berebet ka kamarna deui disalin calana nu bieu kaompolan ku inyana. Barang lol keluar kamar. Dorok-dok weh gubrag sadatang kala kai rungkad. Glug-glug kala pamurag. Cungung sora anjing disada. Gerung sora angin teh beukit tarik ngagerung. Sorolok kenteng imah sada ngagolosor. Kuprak kana panyaweran. Langsung bubuk tayoh nama. Da sorana meninggal kuprak. Geus kitu berai panto hareup muka sakaligus. Engselna kot karujad. Panto nu sakitu kuatna jiga anu ngajejak. Cirihil telila kadenge sora anu cicirihilan. Ditungtungan ku sada awewe nyalukan Nyi Sumirat. Sumirat, iya kami datang Sumirat. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Engsel rujad panto nu sakitu kuatna jiga aya nu ngajajak. Brak hiuk angin ka tengah imah. Hordeng pating harlab taplak meja ngapung ku angin. Barang-barang nu hampang mah rabeng katebak terus numpuk di pojok imah. Aduh, buset. Angin naon atuh ieu teh ha? Cek si sebelu. Nuti tadi diuk andi prek dina ubin beringun yang hudang. Kojengkang muru kana panto maksud rek ditutupkeun deui ngan basa rek sagap-gapeun nyekal panto ngan hiuk bae kana awakna asa aya nu ngabadug. Hiuk cedak cungkelit cungkal. Si seblu ngajuralit beledag sirahna tigeledug kana tembok. Aduh, tolong aduh. Si seblu pupuringisan. Kunaon maneh seblu. Juragan Boma luncat muru badegana. Terus dihudangkeun. Tapi galeong guprak meh nagi rubuh. Jika katebak ku angin. Padahal anu karasa ku juragan Boma mah asa aya nu ngadupak kana tarangna. Nyi Sumirat teu bisa naon-naon iwal timuntang kana suku meja sieuneun ka bawah ku angin. Beungeutna pias. Ari si seblu jeung juragan Boma geus ngaruniang harudang deui. Bari silih cekelan niat rek menerkeun panto
ngarah angin tertarik teuing ka jero. Antukna kajeun hese beleke akhirna Panto bisa napel deui kana tempatna. Eta oge ngan saukur dihalangan ku kursi, ditalian ku tambang, ditahanan deui ku meja sadua-dua, bisi katebak angin deui cara tadi. Heran oi, heran angin naon ieu teh nya. Jeung lain wayah lain wanci deui datangna teh matakeung matak sieun. Juragan Boma bari nyamperkeun Nyi Sumirat nu tita tadi ngan ngadedempes bae bakat ku sieun. Ari si sebelu nyampalkeun ngusapan sirahna nu bancunur. Urut tadi ngajaladag kana tembok. Geus kitu mah gek mehna diuk dihandap ubin deui ngan di pojok ayeuna mah nyempod bari napasna anggar ngehegak capeun. Aduh, jurig ieu mah panginten agan. Dongkapna ngadadak kieu mah. Pokna jiga nu aral lantaran gara-gara angin sirahna jadi bancunur. Ih, ulah kemana wae nyari teh sia seblo. Ya, bisi matak jadi mamala ka hareupna deuleu. Anggur mah babacaan kayaknya. Nyi Sumirat hariwangeun sok sieun matak nambahan cilaka meureun. Nah atuh mitra, karek oge cacap omongan telila borobot di pipir aya sora anu ngaborobot. Jika nama imah tatangga aya nu runtuh ku angin, seor sada kenteng nu diawurkeun. Juragan Boma jeung si seblu curinghar jantung ratu hate keeng sok sieun imah nu dicicingan ge ka bawah runtuh. Tapi samemeh mikir anu leuwih jauh nu aya di imah ngajenghok lantaran teu kanyahoan ti manajolna. Ujug-ujug aya lancah maung sagede-gede peureub orok, buluna hideung mending ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Alit-alitan lancah teh terus arasup di saban lobang angin. Sawareh narapel aya kana ratusna dina tembok, nu sawareh deui aya kana puluhna dina ubin mending garebleg. Sup-sup arasup ka tengah imah. Nempok kitu puguh we Nyi Sumirat mending ngajleng. Kasieun manehna pisan kana lancah teh. Komo lancah maung samodel kitu mah. Teu tetep pas sini deui bari ngarontok ka Juragan Boma, manehna tutunjuk kana lancah hideung nu sakitu lobana. Apana? Tinggal itu ayah acah ayah acah apana? Lancah maksud teh lancah itu menirobaki tinggali Juragan lancah di mana eta meuni 200 kitu itu ngaleut ka luhur langit. Cek si sebelu cengkat bari undur-unduran. Si sebelu ngeleper sieuneuun ditapuk ku lancah. Nu datang teuing ti mana datangna, teuing ti mana asalna. Atuh Juragan Boma ge reuas nempo kitu mah. Sakilat pisan manehna ngajawang taplak nu aya di luhureun meja. Tuluy disabat-sabatkeun kana rewuan lancah anu nakleuk di handap ubin. Eta sato pikagilaeun teh kawas nu ngarti. Nempo Juragan Boma nyabat-nyabatkeun taplak meja, riud malundur terus ngagunduk di handapkeun Panto tepas. Oh, cikan, bawakeun kayu api sebelum kayu api bawa ka dieu tah. Ceuk Juragan Boma.
bari tunjuk kana korek api nu aya di sagigireun rokokna, luhureun pisan lampu patroma nu digantungkeun kana sisiku nu aya di luhur nakas gigireun pot kembang leutik. Tetalangke kop dicokot ku si Seblu tuluy diasungkeun ka dununganana. Cekes kayu api dihurungkeun. Dur taplak meja diduruk ngan sakoteap oge seuneu geus ngabebelah. Nempok kitu eta abringan lancah teh jika anu geus ngarti kana maksud juragan Boma terus maju lalaunan bari alet-aletan nyampeurkeun ngadeukeutan kawas norek napuk ngagembrong sukuna. Puguh we Nyi Sumirat meuni jajaretean. Salakina disurungkeun. Gajeleng meh ngagajeleng kana deukeut meja kalacat unggah terus nangtung di luhurna. Anu tadi gesan ngahalangan panto tea bari jajarewetan. Kade apana? Kade eta nyampeurkeun. Aduh Gusti, nyampeurkeun kade eta euleul sia kumaha teuing. Keun urang duruk tuman. Moal teu kojor geura malu panaon atuh ieu teh. Cek juragan Boma. Bari song ngasongkeun taplak meja nuker diduruk teh kasih Seblu. Teu loba mikir. Gigiwing congo taplak meja anu keur kaduruk teh diangkat. Basarek ngaduruk sakadang lancah teh beuki gancang. Akhirna nyeot jiga nu hayang buru-buru ngagembrong awak si Seblu atuh balawar taplak meja dibalangkeun. Kaabringan lancah jeung balad-baladna satakarna hiuk gebur. Seuneu kagebur lelentaban di tengah imah ngarungkupan abringan lancah. Tapi eta abringan lancah ngabelicet Malik nempok kitu si Seblu rikat nyokot pot kembang ngan habek-habek bae abringan lancah hideung teh dipek-prekan ku pot kembang nepi ka peupeus pot kembangna oge. Sasat satakar tanaga habek prai tapi mata kaget aletan lancah hideung teh teu kerel-kerel malah asa beuki ngalobaan wae nembongkeun syukuran urang goas aya kana ratusna. Lah geuning teuas lancah teh agan cek si Seblu heraneun lantaran nakol teh asa tarik tapi lancah hideung teh teu kunaon-naon. Burudul abringan lancah hideung teh murudul minuhan suku meja. Nyi Sumirat nu aya di luhurna jejeritan kokoceakan. Juragan Boma tan taparah deui baragadal we. Muka sarungna lung dialungkeun ka si Seblu. Tata, ya rungkup make sarung ieu rungkup. Ceuk juragan Boma. Teu malire kana boboganana nungan saukur katutupan ku calana cawat tungkul. Kep sarung disanggap ku si Seblu rup dirungkupkeun kana aburan lancah hideung teu taparah deui gejelig aburan rancah teh dilayakan ku sukuna sababaraha kali. Oh sia pae sia sia lancah kasebelang modar sia cek si Seblu. Sanggeus sarung teu utek-utekan deui beulanyeh si Seblu nyerengeh beungeut marah mah. Teu burung paeh tah juragan. Ya alus Seblu alus cek juragan Boma. Ngan orokaya barang sarung diangkat lancah teh teu kuat kieu ngaroyok kawas nu keur nyieun barisan. Nempo lancah angger teu kerel-kerel si Seblu lain dikira ngaranjugna tuluy mehna luak lieu keret kana sapu inju nu nyampak deket panto kamar dununganana. Terus dicokot hiuk habak-habak weh lancah nu sakitu lobana teh dibabukan deui ku sapu inju. Beletok kagang sapu inju potong. Aneh ari lancah anggara teu kuat kieu tetep beleger cara tadi. Atuh nepok kitu mah si Seblu teu burung soak. Beungeutna nu bieu marah mah dumandakan robah jadi pias.
bulu pundukna kalah kamuringkak jajantung ratu hatena lenyapan jika nurek manggih kareuwas. Mitra kaum dangu geus kitu abruran lancah hideung nu sejen ngaburudul turun nu ti luhur lalangit imah nu ti handap ubin ngareok kabeh ka tengah ngahariji silih sampeurkeun jeung pada baturna kawas nu keur nyieun barisan geus sakabehna kumpul tuluy ngaburudul ka kamar juragan Boma kunyus sumirat kateuteup bari anggar ngeleper. Arek naon eta lancah teh ada rasup kadinya kitu ceuk pikirna hatena sieun jeung keung da puguh dina kaayaan peuting bet aya nu kadaritu asa aneh kabina-bina basa juragan Boma olohok bengong jeung si Seblu keur calangap kadenge anu pating gareblik di pipir imah ditemak ku sadap pating gerendeng kawas anu keur ngawarangkong jeung balabaturna ngan teu puguh bahasana. Golombrang di dapur sodasara piring ninggang seeng reket sadap panto dapur muka tapi panto mah angger terobah-robah. Blig kadenge aya sora anu lempang tapi di jero imah sorana teh malah makarasa si imah teh meni asa oyag tapi teka ciri bungkeul kanana aya naon atuh ieu teh ibuna jiga loba pisan nu asup ka jero imah yeuh tapi nah mana makhlukna. Juragan Boma heran bari ti popolotot hayang sidi tapi da tekan tampo naon-naon. Ieu teh aya naon atuh? Asa aneh-aneh teuing. Cik minta tulung atuh ka tetangga ka itu Seblu. Nyi Sumirat inget ka tetangga sanajan bari jeung jejerewetan oge. Batur ge moal burung jiga urang atuh dasar wakieu. Tembal juragan Boma kawas nu geus ilang pangharepan. Nah atuh telilapes lampu patromak nu aya di tengah imah pareum telilapes deui lampu cempor di jero kamar pareum atuh jadi poek saimah-imah malah lampu palita nu ditunda di luar oge pareum deui anu ka dapur pareum atuh meuni poek bae tetenjoan teh juragan Boma jeung Nyi Sumirat katut si Seblu ngarenjag kaayaan jadi poek meni maradong sajongjongan mah nu tiluan teh jarempe taya nu wani nyarita bari ngadengikeun sora-sora nu ararane sora anjing mah anggar babaung kadang deket kadang jauh anjing lembur ting harereng tuluy ditemak ku sora manuk buuk meni asrina luhur suunan imah. Mitra kaum dangu sora nu lalempang dina ubin beki gandeng malah dina poek mah asa sidik pisan aya anu pating ngararigig jika boga cahaya sorangan ngan teu sidik keretan beungeutna. Aduh ampun ampun si Seblu ujug-ujug gugurubugan berjeng ampun-ampunan kawas jelema nu dicocok kala. Seblu kunaon dari maneh kunaon
Aduh ampun, abdi tulungan ieu ya, aduh ieu. Parabot abdi aya nu metot. Alah ieu, aduh. Si Sablu begitu puguh ngomongna. Kitu nate bari nyekelan kanjutna lantaran asa aya nu memetot, mangkaningan katutupan ku sarung wungkul. Teu make calna jero acan da teu kaburu teh tadi teh basa ngimpi terus ngompol teh. Kunaon ari maneh Sablu? Kunaon? Sumirat bangun heran. Telila da puguh kayan teh poek. Juragan Boma uyup ayap kana suku si Sablu. Terus disasar nepi kana palangka kanana. Tapi memeh nepi kanu dituju gurubug si Sablu teh gugurubugan. Kusabab karasa pisan kana cangkengna jeung kana beheungna kawas aya nu ngeleketek. Si Sablu gutak-gitak ka kenca gitak ka katuhu nu akhirna undur-unduran bari walah-wah weuleuh. Awakna teu kuat nahan kagetek bari seuri campur jeung adu-aduhan. Aduh alah ieu. Getek ampun getek ampun ulah ngeleketek aduh ampun. Seblu kulan atuh maneh teh seblu gelo sugan cia. Ya ampun aduh. Aduh getek ampun. Kunaon ari sia Sablu? Kalah cicelekeun kan bari jeung ampun-ampunan deui. Kunaon teh eta Sablu? Juragan Boma jeung pamajikanana tumanya di barungkul saheran anu kabina-bina. Mitra kaum dangu menuju ngadongkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Si Sablu terus lelempangan ngajauhan nu ngeleketek. Tapi harita jiga nama nu ngeleketek kana awakna kalah nutur-nutur wae. Akhirna geduk bobokongna neunggar kana tihang satakerna mangkaning meneran kanu pasagina. Puguh we menisel kabina-bina. Aduh! Si Sablu nyengir ngagoak bari jeung angger gutak-gitak. Da karasa aya keneh nu ngeleketek. Aduh. Ini lalala. Si Sablu terus adug-adugan jeung aduh-aduhan. Kituna teh bari jeung seuri cacara katakan. Tapi kulantaran seuri teu aya eureuna, lila-lila jadi ceuri bari aduh-aduhan minta tulung. Aduh. Tulungan agan, tulungan juragan. Aduh, teu kuat juragan. Aduh, tulungan. Juragan Boma bingung. Tuluy uyup ayap neangan kayu api nu bieu dipake meuleum taplak meja teh. Rek diseungeut. Untung babari kapanggih da inget basa keur nundana. Tapi sameme kayu api dicekeskeun bray, lampu patromak teh hurung deui. Tapi taya nu katempo iwati si Sablu nu keur sosongkolan. Aduh getek. Aduh. Si Sablu bari seuri jeung nyebut getek sababaraha kali. Red juragan Boma ngareret ka bojona nu pias bangun kasima. Bingung ku pola badegana nu ngaku dileketek, tapi nu ngeleketek nama teh tembong bungkeulekanana. Ari maneh Sablu, urang atuh maneh teh. Ceuk juragan Boma bari molotot geumpeur. Kunaon maneh Sablu ieu? Sukaraneh teuing. Kasurupan maneh teh?
Aduh, alah, ya ampun agan, ya, alah, getek, tulungan, aduh, alah, ya, getek, alah, aduh, iya, aduh, ampun, getek, alah, ya, si Sablu, nusa terus nama hing weh ceri, aduh, kudupruk akhirna ngudupung umarurung lila les teu kadenge deui jempe taya soraan nu tadina gandeng teh jadi jempe tayohna bae kapaehan tina kaliwatan ku getek. Mitra kaum dangu juragan boma ngan bati olohok mata simeuten nempo waruga si Sablu nu geus ngalempreh tempes-empes di handap meja. Aneh pisan, tapi sanggeus si Sablu kapaehan mah angin teh leler, taya sora anu gandeng, taya nu pating kareblig deui, taya nu ngararomong estuning jempling mata keung. Lancah hideung anu ngarewu oge ti saprak ngaleos ka jero kamar mah teu nyampeurkeun ka dinya deui. Juragan boma kadua pamajikanana pating harulang nyang hareupan si Sablu anu teling-eling. Atuh jadi bingung ku pilampaheun, samar pola jeung samarampa. Teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Tapi lila-lila mah juragan boma sadar kana teu mah wadi. Pangacianana karumpul deui terus rusuhan ngakalan si Sablu sabisa-bisa. Dipencetan pundukna malah dicecehan ku cai haneut sagala nu geus meunang ngasakeun. Nu akhirna teuing sabaraha jongjongan si Sablu teh lilir jung cengkat lalaunan bari gek diuk kadua leungeunna nangkep tuur weh. Beungeutna pias jiga nu hudang gering ngalange we mending ngajongjongan. Sablu kunaon atuh maneh teh sanyana napat romak pareumnya tadi teh mohon gan disaprak patromak pareum maneh ti tinggurubuk teu urus asa aneh-aneh teuing aya naon atuh ieu teh sugan maneh geus migawe naon nepi ka aya kajadian kieu yo agan aduh ka dieu aya naon atuh abdi kita terang aya setan panginten aya jin atawa bangsa onom anu nyasab kitu abdi teh teu kuat kudu ngeleketek dieu teh sun teu kuat meni asa jeung teragan tembal si Sablu beungeutna asa pias ngadenge kitu juragan boma ngan bisa colohok sedengkeun Sumirat ngan bati ngabedeb bari ngahulang tapi lila-lila mah manehna jadi ras inget deui kana abrulan lancah hideung anu asup ka kamar teh aturai deui bae muringkak bulu pundukna utama nama ngarasa paur bisa ke sare dicocol lancah nu sakitu lobana. Iya apana? Naon? Kapanan tadi teh? Abrulan lancah hideung teh asup ka kamar. Kumaha maehanan atuh ih? Kuring masieun bisi nyocok sabut keur sare. Geus kabur meureun ibuna. Geus kabur. Kabur kumaha? Geus kabur paling oge lancah siluman eta mah. Tembal juragan boma sabari nyusutan kesang nu kaluar tina tarangna. Sablu kumagan sok atuh gawat tempo ka kamar. Ih sieun agan moal naon juk gan atuh sanes ku agan wae sia mah dititah teh sok nitah deui pamali deuleu sok buru enggak gan mangga cek si Sablu nu kada ngumpul pangacianana teh
turut cengkat nguru kana lawang kamar. Nah atuh mitra, ari breh teh sajongjongan masih sebelum menit calangap teh bisa ngomong nanaon bari awak ngeleper, sukuna ngadadak leuleus, rampeyak we rubuh, bru nambru beungeutna beki sepak kawas mayit. Ay sablu kunaon sate kasurupan deui ha, cuk juragan Boma di ruang tamu. Terus gojengkang muru kasih sablu anu geus ngarumpuyuk di hareupeun kamar. Kitu deui Nyi Sumirat luncat tina meja gancang pada mangku si sablu dibawa deui ka ruang tamu. Si sablu geus ngagoler deui bae, sarung geus baseuh deui wae ku cai ompol. Ari juragan Boma penasaran terus ngetayap ngadeugetan panto kamar. Hayang nyaho, na aya naon di kamar teh? Terus mukakeun hordeng, da kamar teh aya hordengan. Dipalengekeun saeutik bari nong ka jero. Nah atuh, lenyap ser, sekujur awakna ngeleper, huntunan roktok jiga nu kabulusan. Jurig cenah bari terus malik kanu jadi pamajikanana, bari leungeun uyup ayap jiga nu teu nempo. Da ceuk rarasaanana mah manehna teh luncat, tapi buktina kalah ngarampayak jiga nu leus tuur. Iyang, nah aya naon atuh? Aya naon ieu teh asararaneh teuing? Cek Nyi Sumirat. Kalian di barung kuat anu sarua panasaranana. Terus meh ngadeuketan lawang kamar, nong lalaunan tina congo hordeng, bari breh we mitra ana breh teh meni celok bengong sajongjongan mah manehna teh teu usik-usik. Matana muralang kana luhureun kasur lantaran aya nu ngajepat bodas, make baju sing sarua bodas. Bukna ngawig-wig kawas kuntilanak, na tonggongna bolong jeung kambe bau bangke meni nyambuang. Lila-lila nganjerit bae Nyi Sumirat ngajerit, ngomongna teh bentes walah wah weuh teu puguh. Juragan Boma samara pola ampir-ampiran soak teu bisa nanaon, tapi lila-lila mah satakarna mehna ngumpulkeun pangajianana anu kabandang tetempoan ngarah teger kana hatena. Geus kitu terus narekahan pamajikanana sangkan repeh teu kokoceakan, ulah katutuluyan. Korejat Nyi Sumirat cengkat, matana buringas jiga anu kausap korod. Ku juragan Boma diusap raraina, bari diparancahan sabisa-bisa. Lekatai Nyi Sumirat leuleus deui, terus diuk bari anggar ngahegak. Jika anu capek, kesang tiis meni nyorolok saluar awakna, get juragan Boma diuk. Cap weh karasa ubin teh mani tiis, kusabab teu make nanaon teh angan kari make cawat wungkul. Eta ge geus baseuh ku cai ompol. Nu harita minuhan ubin imahna. Ari sarungna ka mana? Kapanan tadi sarungna kumaha hadilaan pikeun ngarungkupan abruran lancah teh. Mitra kaum dangu teila si sebelu oge lilir, geus kitu mah tiluanana babacaan sabisa-bisa. Hiuk deui aya angin ngahiuk, prel tali anu dipake nalian meja kana panto teh pargat, atuh gubrag meja anu dipake nutupan panto ngagubrag. Blak panto muka deui. Teh sawatara lila ti harita jep alam jadi simpe. Si sablu hidang cengkat ngojengkang kalawang pantok.
Tuluy ulak ilik keluar, jempling taya naon. Tadi aya sora ngaguru, aya sora kenteng anu maruragan jeung sora tangkal anu rarubuh naon ku hanteu teh. Degeuning eueuh naon. Di luar biasa wae. Nu kadengan sora jangkrik jeung cari canggas nu penting tembalan jeung bala baturna. Geus kitu mah tuluy main gula giru. Kajero deui. Panto dipendetkeun deui. Engselna dibenerkeun. Reng saeta tiluanana ngariung di ruang tamu bari ngahareuleung weh. Nepi ka subuh teu sarare deui. Terela ngong kadenge sora adan ti masjid. Hawar-hawar da jauh ka masjid imahna teh. Sorana sanajan kitu mampu nyinglarkeun ka keung nu sapeupeting geus kabalukarkeun kajadian aeng nu kacida mata gempeur keur sararea. Mitra kaum dangu wanci nyerelek maju ka beurangnakeun. Sora hayam geus rea kongkong rongok. Carang-cang tihang harita teh kira jam 6:30 isuk ting jam 6. Kaayaan di lembur Ciburahol geus katenjo rada caang meusan. Tapi sawareh tempat mah masih keneh katutupan ku kabut anu ipis. Kapindingan ku mega anu ngayang di luhur langit. Nu beukilila beuki kandel kawas arek turun hujan. Dahan garing manuragan manuk-manuk ting kalayang disada peting caricit nyalukan bala baturna. Hiliwir angin leutik ngahiliwir. Sora embe peting berele jeung sora sapi di kandangna nu aya dilebakeun imah juragan Boma dina mangsa harita. Anu kasarawah oge geus mulai rame ngaraleut. Dina kaayaan kitu sanggeus mandi nya Sumira tuluy dangdan. Are ka mana atuh ibuna? Tara-tara isuk keneh geus saged. Ibu teh are kataeun mah heula nya. Rek mere duit keur meuli obat pare. Keur meuli naon? Keur meuli obat pare. Obat pare? Nya, sakalian rek minta sarehat. Sangkan imah urang teh diganggu ku jurig deui. Atuh kenteuing da biasana oge ditahan sisa belum mere waraga jeung obat pare mah. Keun karunya. Bisi masih keneh reuwah si sebelum mah. Kapanan poe ieu teh manehna teh kudu bantuan ngaheler pare di pabrik. Kajaba ti eta ibu teh rek sakalian tatanya kanu bisa. Sangkan urang ulah diganggu deui ku jurig anu nyiliwuri. Ku setan anu mindah rupa kawas tadi peuting. Ceuk Nyi Sumirat kanu jadi salakina kalayan daria. Oh gatuh tembal salakina. Heres amitan kenceling indit ebat ngajug-jug ka pangkalan ojeg. Reng selek ojeg teu dilakeun deui terus mehna megat elep. Rek ngajug-jug ka imah Abah Cindil. Niat rek mulang tarima ti ditu mah meureun. Sakalian rek sasadu kusabab hatena mimiti teu tenang. Kasieuna kana kaayaan nu karandapan di imah basa tadi peuting. Beki nambahan hasil leutikna geus aya panyangka yen anu keur peuting teh jurigna neng rum anu ceuk pikirna paehna teh sampurna. Matak maehna datang deui ka imah Bah Cindil oge salian rek mulang tarima oge sakaligus rek menta pangjagana bisi arwahna neng rum tuluy ngudag-ngudag dirina deui.
Gancang na ieu carita teka catur lilana perjalanan nepi ka imah Bah Cindil Nyi Sumirat dibagiakeun pisan abong dukun Bah Cindil siga nu geus nyaho yen Nyi Sumirat bakal datang poe eta nyampak geus ngalange we dina golodog bari nyuruput kopi pahit jeung ngarokok daun kawung. Rentang-rentang basa katempo kumanehna Nyi Sumirat keur lempang muru ka imahna belenyeh seuri nyerengeh siga monyet jengkoleun. Akhirna datang oge duit aing cenah bari ngusapan kumis bodasna nu kari 8 lembar deui. Sampurasun Abah. Cek Nyi Sumirat bari manggut. Rampes nyai. Nyi Sumirat terus munjungan gek diuk yang hadapan pribumi nukar anteng sila ngajemprak. Kumaha nyai teburung hasil gawe Abah teh nya. Bah Cindil semu agul. Nya Bah laras pisan. Nuhun pisan parantos ngabantosan. Tapi abdi ayeuna ka dieu bari sakalian menta pangjaga. Menta pangjaga. Sumun Abah, supados abdi leuwih tenang. Cek Nyi Sumirat bari song mere amplop nu dieusi duit sagepok. Ulah hariwang Abah, tak ada hariwang. Tah yo, tah. Bagja nyai, nuhun. Bah Cindil nampanan meuni haripet pisan. Hayu urang ngobrol di jero. Bisi cak-cak modas. Cek Bah Cindil bari terus ngajak ka jero imah. Nyi Sumirat nuturkeun, sok tutupkeun pantonan nu rekep. Cenah bari gek diuk dina bale paranti narima pasien. Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.